tangga Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi papangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti. Hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabb. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali, ya Allah ya Rabbi, abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti, coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan bisa ngadoa ieu. Guys, bejakeun gadawa we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Nan bejakeun sing hade gitunya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden dia diliongtin, tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya. Muhun Tuhan. Alhamdulillah, sakialah setelah diberenya sabara nama anak mah ngan da balik we ka imah. Langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah. Teu lila langsung karasa rene 9 bulan borosot nyalahi. Bungana luar biasa. Dibawa ke Tuhan saya, alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah. Tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki. Meunang 40 poe reuneuh deui. Deui jalan. 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh angsungkeun deui orokna lalaki kasep luar biasa. Wah, urus cek Tuhan Syekh diurus. Minang 40 poe reuneuh deui. Terus beta mah rene datang ka 7. Bunga tetep jara ge bunga. Alhamdulillah cek dina bu pahara jasa.
ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa tuan saya aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan saya tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian cek nyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lain doa tuan saya langsung aditakeun leng nyana ieu pinsan begitu pizan ngadangi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ayeunanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana sakieu tas di akhirat ambu jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pisan beneran monar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup ngajajar kabeh 7 cek salagila coba bae tingali tama mayit saha barang di dulu sirah getihan kabeh belah kuluna dia ieu mah anak jakna kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liong ti neng jimat ti tuan sete ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh bebeja nyana terus dibawa ka tuan saya bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tak fungsi noler-noler ka ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan Syekh pamenta ku pohara sia mah tuan saya langsung sholat deui sholat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wala aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar
etanya ngahaneng we kieu. Masya Allah kakaret dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di pohara jasa eta ya Allah pernah ka kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari teh mah kitu Pak teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan sete Tuan si karomana poharamat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun cenah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja cek waduh jadinya nyarupaan ka kiai mau kitab kitab karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang gua karomah gua eta mah wah kan tetangga urang mah pan bo dibarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah tah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga ulah hese-hese Masya Allah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga mantap ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang aduh eta di surga teh loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tah karomah teh kos kitu nah iya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian tuh di Birma anu araya tarikah terus di dunia bagus pugu di Irak kemudian tuh ayeuna mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara jasa lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga teu bisa sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat
kitu anu nyanang geus diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung pastina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kana ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekel konyana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger bae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada ngegoleh teu caritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiat dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngan pernah manehanana datang nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh dia teh cenah bakiak nu kula ka dieu patu jamaah ribuan garita kaget keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai dan nyingsa nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena
Ditelitilah ku para pilot, kepala tentara Amerika, akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Gitu ahli mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Sia aya orkes, sia ulah sok nonton we goblok sia. Ye, ulah aram sia. Mah jadi ka mana? Aing anak heula ka ditu juga aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing. Ajo di ditu na kebal ditolol tak haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja dengan anak koreknya dengan birit bidual. Teh hese dakwah. Ilah Tuan Abdul Qadir, Masya Allah. Karomahna nu pohara jas. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, man marra majlisi cek Abdul Qadir. Saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang. Geus kukula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis tuan Syekh. Geus teu kudu zikir lewat. Cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang di titahna ge. Asal ka aku murid bae geus beres. Ya Allah ya Rabb. Ieu karomahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maot begitu maot kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang, tias anakna. Langsung cerik datang ka Tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama. Pernah waung henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Aja saya tahu. Ampura bapak kula madu geus teh nyaon naon atuh pantes ka neraka ge jantuan saya. Tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya digodok ancul-anculan. Taduh nu panas abdi betuasa. Sugan sakanya hosia bapak sia pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama. Liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat budak gonta, langsung tunggu ada langsung nyen salat gitu salat asupkan alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangjalametkeun Mang Anu tah nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Cak Gusti pantama lain murid. Iranya na jadi murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wauh henteu irah jadi muridna. Ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametin nanti ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur we alhamdulillah. Bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janaka. Tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh atuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus. Murid be pokona mah. Nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah, komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu. Eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Ge atuh jor bae sia-sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese-hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah.
Geus jelas dina Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitabna geus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomahna geus pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep, nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar ku laut. Inting-intingan. Informasilah ka mana bahwa anakna ti keleboh, peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cirik datang ka Tuan Syekh. Minta disalamatkeun anak abdi atuh geus baot papan kumaha nya geus takdir abdi ge teu takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teu sarua kos di urang nasiban nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kitu anan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha saya hirup deui geus baot menta bayi mencoba ka Allah maksa pametak. Ayo geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di mah. Ayo geura balik. Balik nyana ka ieu mah bang di deuleu jecan aya. Nyana nungguan balik deui ka Tuhan saya. Tuhan can aya jagenna di mana? Can aya encan beureum Tuhan saya. Ayo geus geura ka ditu. Balik. Aya geus. Datang ka imah eueuh keneh mah datang deui Tuhan besok halalaga abdi atuh ayeuna kaya aya ieu eueuh atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu ayeuna bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah aya geus geura balik ulah sok halalaga ieu atilu ieu mah moal teu kuasa teh geura-geura itu geura balik. Lah, di jalan teu percaya aing mah. Sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya maksudnya teh. Barang datang ka imah, aya keur kieu mah. Jeh. Isi saya. Anak emak. Tas di mana? Tas di laut paeh mah. Hei saya hirup gua lagi teu kaarti, gua jadi hirup deui gua ieu. Masyaallah. Ditangkep ku mana luar biasa asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal kaharti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah. Artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi. Lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema. Kari. Naon kasalahan abdi? Deuleu, denge, ambe, rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi. Ya Allah, ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu. Urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna. Okos lalagaan, okos pohara, mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sabenerna mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat.
mujizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae. Urang kumaha istimewana leuwih istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tama. De kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Jadi bukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae. Geus ulah dilawan mun Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Prak sia bebeneran deh kos kituna. Ini bisa jokene enti tak kuki uci cenah. Ai gatempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah. Percayakan ke Kangjeng Rasulullah, percayakan ke wali-wali Allah. Jangka salamatan orang beres. Jaloba jasa. Karomah Tuhan Abdul Qadir mana? Tidinya malaikat turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina. Ayo bejakeun. Turun malaikat. Tek. Naon malaikat di alam itu. Lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat. Iya, dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini. Waduh dari Kronjo ya. Lain kos kitu. Siapa ngabayangkeun teh kos kitu lain. Ima di alam nu itu. Ya alam zahir, asup urang ka alam batin, asup kasir, gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu, awakna di dieu, ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti. Eta gaib-gaib doon mah. Nah, ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang. Urang mah kahartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan harin teh Gusti. Kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos kitu. Atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat cek kiamat sih salat. Sia keur di hadapan ku aing hate sia ka mana? Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar. Trek bisa ngobrol urang jeung urang. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Mendakan Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema. Di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya. Aing bunga jasa kehadiran ku Tuhan Syekh. Ilaha tadi magrib. Ye, di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Puyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Deui kanu ngoran, deui kanu kolot ya. Ya, cumpon kabeh. Ya maka dinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya. Agihan ke malaikat di alam itu si gade. Boleh cara tadi sasalaman pelukan. Waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jempan malaikat lain lalaki lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima, tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat. Kanjeng Nabi mah kok teu kikituan ge kapanggih. Aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna. Tuan Abdul Qadir mah biasa cara urang. Nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksi geus datang. Tuan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan mah, keur meujeuhna malaikat Jibril datang, aya urang dia kadeul. Dak barang geus beres,
kitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain ditata di bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente mah pagon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden mal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadon oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu Ari Abdullah bin Umar mah tuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah pulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas diatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo apa duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ka Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituana eta wali geus kainga doa kos kitu ya atuh badak naon Gusti teh kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat tan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy tah itu bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan-perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh ampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep ngalaga hampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomahna satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang musapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae
jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuan Syekh indit deui ka ditaros ai tadina kula diondang ku murid kaula di laut cek hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula wae jutaan lauk coba teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang maka lauk mantep jasa ye urang wah tong geus mantap birat lauk geus sebab dek diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nemandak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging dek sapitah dek embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naik maungnya nama teu kadengekeun naik maung nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh mah lah sampai coba aing deuk didatangan kos kumaha sih ta Tuan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek paeh mah ceuriknya cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasombongan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baupan balikna jauh hirupkeun deui hei hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun nah deula maung geus kieu atuh ulah kitu cenah maung ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu maung bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil okay. Selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah Buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah batur pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung beureun dia aduh ya Allah ya Rabb aduh teu tunduk ka pemajikan aya nu aneh dina taun ieu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan nyana terus-terusan kadulurna antarkan saya ke Cilongok dulurna bingung Cilongok itu mana Padang kan ieu mah antarkan saya ke Cilongok lantaran seperti kesurupan saudarana langsung nelpon ke Jakarta di mana itu Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang ada itu Cilongok coba diceklah ka dieu aya nah ieu terus-terusan ti Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupan anak lantaran teu katahan di bawah lah ka dieu ka Cilongok kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan di dinya masih keneh seperti jelema kesurupan tapi lila-lila trek cager begitu cager saya aya di Cilongok ya iya Masya Allah memang mau ada apa ini dibejakeun mau ada haul siapa haul Tuan Syekh Abdul Qadir langsung nyana ceurik berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir sebab saya tidak tahu Cilongok tapi saya kesurupan cak nyana tadi kesurupan tadi kemarin diharap asana kesurupan kabeh meureun ja beda kadeleuna bangun harengesan jasa sebab ieu ke bos 19 di jam 7 beak lamun lain kesurupan naon Masya Allah
Ti Padang datang ka dieu, ti Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo urang dieu nama sekitar Tangerang. Endek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tah nu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Urang teh geus maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ku urang dicek kesaksian urang. Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid, nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena, saksi palsu nu kos kitu. Ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aju sia teh cak saha eta pangeran Allah? Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tah ieu jelema nu kos kieu pinarakaeun. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai. Habib ge aing ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh daek modal eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camatna teu ngaji. Tapi camat orang mah make kopiahna ge mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya nah. Tuh, si hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan, nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulan sia tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik wae diteangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka sorga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iya syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina, di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mamana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh, Ustaz belum tah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tah Ustaz. Masya Allah, datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok ku ari ieu di urang kumisna sok bade kieu teu puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang ceritana be. Umur 12 tahun nyana mamawa sapi. Ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir. Maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah. Sapi ngomong.
Sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun. Urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng. Kiih can lempeng. Bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun. Tah iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun. Sapi geus ngomong masyaallah Karim. Tidinya bebeja ka mana mak? Kunaon? Sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang mangon sapi masyaallah cak mana? Haji deuk kumaha atuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad. Teu bisa katahan dibere lah oleh-oleh 40 dinar. Diteundeun di dieu di kaput. Berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya. Muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mau duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal nu hiji deui budak mau naon sia mau duit sabar duit 40 dinar kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya puguh bebeja ke kepalana dibawalah ku kepalana saya siang ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib caknya ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa Ji Samsu caknya musuh Amin Rais ya Masya Allah. Nah, eta begal lain kuna naon aneh. Budak segede kitu kona langtang. Ieu henteu ngabohong ditanya, Aisyah ieu bisa bebeja kieu. Aing mah can nyorang bebeja. Setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan. Kok sia terang-terang amat? Ieu meunang pitu hati ti emak. Kumaha cak emak sia? Cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sarua jeung maing. Tah eta mah orang Cikupan kos gitu. Aju kuari ngarembet ka Cilongok. Malah gedean di Cilongok tipina. Boga emat teh tah deuleu emas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja. Masyaallah indah. Cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunanan. Aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut. Sia di ka mana ieu ceng? Rek ka Baghdad rek naon? Rek masantren. Eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae. Milu ka mana cekeuna? Garong si milu. Milu cekeuna kula milu masantren. Atuh teu naon. Sok heula maca syahadat teh lah di syahadatan di dinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di beat ku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadirna umur 12 tahun geus ngabeat. Eta non begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ka pesantren Kiai Hamad didabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku Syekh Abdul ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri komo gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT-nya coba mun presiden ka sorga RT ka neraka aja kumaha coba ayo ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 tama kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ye mentak luar biasa teh geura paraes ya teh ka sorga kajen gua kumaha ge sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot bae ti heula atunya kabeneran nu pangkolotna Habib Bros Insyaallah. Iyalah syahadah. Nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua. Aya syahadah muayyanah. Sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat,
tidak tergambar Allahnya, tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana. Kababau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe atuh. Taku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayana. Tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam, ceng cicing di dieu nya. Lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana, mohon mangga wiridna naon abdi? Wiridna la ilaha illallah. Sakitu we. Sesuai jeung aturanana ti Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam dipraktekkeun. Setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Cek Kangjeng Nabi Qadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi, langsung guruna Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Mantap kamari ge aya nu nyokelan tasbih bae gede jasa. Kukula ditanya, Aisyah orang mana? Orang pondok, cek yang nanti. Guru sia saha ieu nasbeh bae? Hidir. Hidir mana? Tukang lauk. Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi, Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting. Terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa. Jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun saha ngaran? Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Ai kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu. Nya kitu nya. Kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu duit mah embung cekna. Bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit. Geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak. Percis kos urang Cilongok. Mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah. Jauh amat jeung Abdul Qadir. Dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah. Cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijualan. Tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka. Itulah bersyariat syahadatna naik waris syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang mah. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji ku ari kadedelekeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololan. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan. Thariqat adalah tathhirul qalbi. Hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih ja isuk ge bakal modar. Jeung menteri atuh naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat. Mere ge tilok. Ka batur ka kula mah osok. Ja coba di nu beunghar atuh ja bakal paeh nu beunghar. Ka mana tuh kanu maha baqo kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar.
Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame teh nya mah kitu anjeun. Aya HP. Geus make 3G HP na, Habib apa tuh bawanya? Geus zaman satelit ku Imam Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok, nu denok di dinya aya. Habib aya ngadoa zawini denokan zanidi denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh kan nelayan bae Bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan hai Abdul Qadir ayo keluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana restoran mana, hayang minum di restoran mana. Hayang happy di nightclub mana. Hayang di hotel mana hayu. Ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho, maningan sia hiu ka aing. Hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aing sia ngajakan ka pantai, ngajakan ka hotel, ngajakan ka nightclub dan lain sebagainya. Hanya kamu plase tama kos kitu mah lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek jan cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi sorga di aing mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manya nu kos ge indah teu kahartieun nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah kunaon sia hiji delintu indah cara di pondok mah kan bisa jadi indah gitu masak biasa bae dipasak ieu bolon beureun tinjahun keindahan pondok pesantren nikmat luar biasa eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ieu jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat pasti aya sesuatu anu batur teu nyahun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan seuri ya memeh hakikat pamajikan heula atuh nah ieulah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho anakna ge teu nyaho pamajikanna ge teu nyaho babaturanna hanya jeung tasbih doang ieu teh merupakan suatu alat cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah make naon atuh tah nu sok di Tanjung Priuk teh cetrek paranti naon eta paranti ngitungan karung Haji Pendi teu lain tasbih tah kos kitu aya maunatan kitu ulah diganti Bib hati-hati Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek itu. Nggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, nggak sembarangan. Mentok Habib loba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara ka mana seuri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar hanya ingin menyampaikan wahai umat hati-hatilah anu tahapanana baru syariat yuk urang laksanakeun syariat
Ketika geus sedang ibadah teh harus bertorikoh, carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika geus menemukan satu keindahan ladzat, maka simpanlah baik-baik. Sebab nyaritakeun ku kumaha geus sulit ieu mah rasa. Malam yaduk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan tahu. Yang tahu hanya orang yang merasakan saja. Maka aya hiji metode. Lain hiji bae, lain qadiriyah bae, lain naqsabandiyah. Itu mah dipadukeun qadiriyah wan naqsabandiyah. Aya Ghazaliyah, aya Utsmaniyah, kemudian aya Husainiyah, aya Satoriyah dan lain sebagainya. Ulah-ulah qadiriyah wan naqsabandiyah nu sok kukula dicaritakeun ye. Zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae. Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah, diasupkeun ka kantong jasna, ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana. Beres cik Syekh Syarif Hidayatullah, hai Hasan, balik ka ditu ka Banten. Naik naon? Hiber sia. Make kumaha tuh? Pan geus dibere zikir 9, hiber. Dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah. 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber. Nu matak geus, ieu mah balik teu kudu marawa mobil. Kabehan perem. Zikir kabeh. Coba haju dedengkean kieu. Cak babaturan udah edan anyar ber. Ilah zikir. Masya Allah. Maka ketika geus garopea batin, urang kuarima zohir nu dibersihan teh. Ketika orang bertorikoh batin, sesuai jeung aturan-aturanna latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalam. Satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngabersihan batin. Maka diatur zikir teh, aya zikir hasanah, cukup bae maca sholawat nuti Kangjeng Nabi, manta salat istighfar 3 kali, la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar anta salam. Terus kitu tasbih 33 atau 11. Eta zikir hasanah, maca sholawat biasa. Kedua zikir darojah. Zikir darojah aya 2. Zikir darojah kitu tabarruk, aya zikir darojah suluk. Zikir darojah suluk pak sulit pimurideunana. Itulah orang-orang tertentu anu suluk mah ti leuleutik keneh geus bisa boga kaanehan-kaanehan. Maaf, lain terlalu mengagungkan Gus Dur. Sejak kecil Gus Dur itu sudah khori. Geus eueuh nyana biasana diuk di dieu ku urangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang. Kuari aya Habib Salim, Habib Rozak, setengah Gus Dur Habib Rozak. Dan Kiai-Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula. Di urang Kiai Nawawi Tanara ti leuleutik keneh geus boga kaanehan. Ketika umur 7 tahun nyana mimpi, begitu mimpi di dalam mimpi haus, begitu haus nginum seluruh cai nu aya, tetep dahaga ka sumur, dikenyot, diinum tetep dahaga. Kemudian nyana lompat ka laut, laut diserotet, beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi. Hudang gegeraan lompat ka bapana, bah kula keur peuting ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa, lompat ke sumur, cai sumur beak tetap dahaga, ka empang, cai empang diinum tetap dahaga, seluruh cai diinum, lompat kula ka laut, di lautnya beak tetap dahaga. Cak Umar, caki Umar, ceng ulah bebeja kasasahannya ceng. Aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah. Ternyata luar biasa. Di Indonesia iya kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren, baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ke kitab-kitab Syekh Nawawi. Kitu keneh Syekh Asnawi. Etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah. Nah aya deui zikir darajah tabarruk.
puguh silsilahna bertabaruk nuturkeun zikir sesuai jeung aturanana tawadu ka Gusti Allah. Ieu mah lumayan asal geus masantrenna 15 tahun 20 tahun mun teu kaburu nyana teh kitu haju nyeunan proposal mun teu kaburu haju pidato mun teu kaburu mah cilaba pidato moal dibere torekat moal kajeun kuku bang sebab kana duit bae pikiranana asal diondang ngariung bae di buleudan mun ngariung di bulan nu ieu mah ulah cak nya teh merena leutik nu ieu mah tah teu mah tukang pidato mah kajeun teuing kuku bahage bohong torekatna kecuali nu geus bisa eueuh masalah sebab naon diusahakeun meninggalkeun dunia ulah resep kana dunia boga mah urusan Allah tapi ulah resep nu mantak disebut usul datang ai datang mah berarti aya berangkat ai berangkat mah urang ti dieu ka Bandung ninggalkeun Tangerang menuju Bandung wusul ilallah meninggalkan dunia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baheula sekitar tahun 350-an aya hiji waliun min auliyaillah ngaranna Abdullah Ad-Dagestani tenar saat eta kapanggih jeung rajana ngaranna Raja Yahya maka pakaian kerajaan di luhur kuda kabeneran aya penasehat raja tuan raja kulan iyalah besok disebut-sebut di mana-mana Kiai Abdullah Ad-Dagestani waliun min auliyaillah oh kula erek sasalaman heula mangga sasalaman biasa bae masalah sasalaman ngenalkeun kula raja alhamdulillah cek Kiai Abdullah teh aya naon tuan raja sugan besi aya nu dek ditanyakeun lamun eueuh nu ditanyakeun kula mah rek berangkat deui moal kebel-kebel ngomong jeung raja mah oh aya nu ditanyakeun cenah naon kula make pakaian bagus kieu ye cek nya teh kira-kira lamun dipake salat sah apa henteu cek Kiai Abdullah Zazaria teu kudu ditanyakeun atuh geus kitu mah pan atuh maneh nu make kok nanyakeun berarti maneh bodoh ka diri maneh baju maneh nu make maneh tapi nanyakeun sah jeung henteu ka kula tolol ta raja sial cak raja nolol-nolol ka aing wali mah kos kitu wali mah kos kitu atuh maneh nu make baju kerajaan maneh anu menikmati senyawa henteu jeung awak kok nanya sah jeung henteu na ka kula henteu ieu mah pandangan kiai we sah apa henteu cak kula mah maneh mah percis anjing raja kaget hah percis anjing ieu mah tuan raja mah emang kunaon kitu anjing teh ya mugolazoh daharna ge barang daharna bangke ketika kiih eta anjing teh ya ieu sukuna nu tukang diangkat actionna luar biasa anjing ketika ditanya anjing sia eta kiih eta suku kunaon diangkat oh cek nya teh lamun teu diangkat awer-aweran kan najis percis tuan raja teh ti seluruh awak datang ka bagea pakaianana ieu adalah najis kabeh sebab duit rakyat kabeh najis teh mun kukula dicekel baju raja diperet ieu teh bakal jadi getih kukula nah ieu percis kos anjing aing nanyakeun sah tah henteu tah mah anjing nu kos kitu mah cek tuan raja ieu kakarak manggih aing mah kiai model kos kieu geus aing mah cenah nuturkeun bae nuturkeun ka imahna teu meunang cek Abdullah ulah nuturkeun kula nun najis ngahijina jeung nun najis deui anu suci ngahiji jeung nu suci deui nu matak datang ka kuari nun najis Pak babarengan jeung nun najis deui bae coba ge amati ku urang sok geura teh jelema lamun rada bener saeutik ngaku ka kiai lamun teu bener ngakuna ka ditu ka jawara kitu bae salilana najis lantaran di jero hatena tah barang datang ka imah Ki Abdullah dek naon maneh raja kula mah hayang diaku murid lamun hayang diaku murid tungguan 3 poe lamun di dinya 3 poe teu balik jadi murid 3 poe nyana teu dibere dahar teu dibere nginum cak raja bo aing di imah mah hayang nginumna naon ge aya ieu mah di imah kiai pelit jasa tak kiai kitulah kiai mah ngadidik raja teh geus 3 poe kakarak ieu raja beneran berarti buka baju dibuka baju kabeh buka atuh kula sataranjang oh masalah sataranjang kayak digantian dibere baju nutuan raja nu kiai bejore cak raja awak aing teu senyawa ieu jeung baju nang di kiai piceun najis teh duit rakyat piceun dipakaian samping ti raja baju ti raja beres
tawajuhan ku Kiai Abdullah cicing di masjid ulah robah itikaf selama 40 poe 40 peti. Didinya lah dibawakeun ku tuan raja ku santri na ku kiai dengan cepat 3 bulan 100 hari berarti beda perasaan anak. Oh cek tuan raja orenganan ngeunah-ngeunah jadi kieu hirupna dibandingkeun jeung jadi pamarentah riweuh jadi pamarentah mah orenganan di demo ku jelema teu eureun-eureun kiai mah jauh nu ngademo aya lain kieu proposal mah deuk saha nu ngademo atuh ka kiai deuk ngademo naon atuh. Nah iyalah kenikmatan ternyata didinya ge geus kabayang ku urang hirupna kiai mah kumaha kiai bae Habib ge hirupna kumaha Habib bae nyana mah KS bae ge sabodo teuing ngaroko bae kadang-kadang teu salat oh masalah geus kumaha nyana bae merdeka hirup. Nah iyalah neangan kemerdekaan hati-hati teangan ilmuna untuk menuju merdeka hartina merdeka meninggalkan dunia menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kadar sentilan-sentilan tisim kuring jelema-jelema nu deket ka Allah mah memang kos kitulah tipe-tipe dah beda-beda nu di pemerintahan seperti wali-wali sanga kemudian nu di pemerintahan seperti raja-raja termasuk Raja Harun Ar-Rasyid mudah-mudahan bae di pemerintahan urang kuari ge ti mimiti presiden datang ka RT sugan bae nu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala ulah kikian bae ieu nagara teh ieu. Tapi nu diamati ku kula boro-boro pemerintah kiai ge udah diangkat jadi wali atau komo pemerintah mantak sepi tina wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang hanya tabaruk hungkul mudah-mudahan dengan kumpulna urang di dieu kabehan ieu diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang kemudian diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul haji diaku urang teh murid-murid guru-guru urang nu jadi ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran syahadat adalah syahadat tina muayyanah datang ka mukasyafah. Ketika syahadat geus jadi mukasyafah maka leupas tina segala rupa dakwah ka mana bae ge sesuai jeung slogan wali sanga. Wali sanga eta bersloganana berdakwah ka mana bae oge dengan memakai kalimusodo senjatane kalimusodo. Senjata wali sanga adalah dua kalimah syahadat. Seakan-akan ka mana ge dibaba ku syahadat hayang hiber hayang lumpat hayang ka mana hanya sekedar syahadat digdoyo tampo aji-aji. Iyalah slogan-slogan wali-wali sanga. Loba-loba kene hartina dek dikukubahakeun ge sabodo teuing dicaci dimaki diciduhan dianiaya awak datang ka akhlakna batinna kabeh diomong-omong eueuh masalah tempo aji-aji itu penting mah dakwah menuju ilahi dakwah menuju Allah dirina didatangkeun heula ka Allah lantaran dek ngajak ka Allah supaya wauh heula jeung Allah ulah waka ngajak ka Allah atuh lamun dirina encan wauh jeung Allah ulah wakawani ngembangkeun la ilaha illallah lamun encan menemukan sesuatu di dalam batinna ulah waka ngembangkeun thariqah lamun encan menemukan lazat di jerona ulah waka ngembangkeun padahal la ilaha illallah eta kudu dikembangkeun tapi dikembangkeun secara khusus mah teu meunang bakal sasar lamun jelema can wusul ka Allah alias mursyid geus anu geus beat cukup jang dirina bae geh dicek heula bener atawa henteu na lamun urang encan pakelah zikir nu biasa bae la ilaha illallah ngariung baca la ilaha illallah mun cau ambonna gede maca la ilaha illallah loba mun cau ambonna leutik maca la ilaha illallah na saya tik tuh nyawan pan eta bae urang la ilaha illallah minimal setelah salat baca talqinu zikri 3 kali la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sajelema nu tungtung ucapan la ilaha illallah asup ka surga mudah-mudahan urang kabehan jaga di akhirat dikasorgakeun ku Gusti Allah bareng ma'as syuhada wa sholihin ma'waliyin min auliyaillah amin ya rabbal alamin. Etalah ala kadar tisim kuring mulai tisilah jeung seklumit masalah thariqah. Kemudian setelah simkuring bakal aya Habib Salim putra daripada Habib Umar almarhum Sohibul Maulid Nutenar anjeuna di Madinah baheula lila. Nah iyalah sosokna nu bakal mere petuah mudah-mudahan dengan hadirna para habaib
orang mendapatkan kesejukan, mendapatkan ketentraman dan ketenangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu hampura kulanya tina kasalahan jeung kalepatanana. Kemudian minggu hareup mah ngajina libur, insyaallah minggu berikutna setelah kura zarah keliling Wali Sanga urang ke ngaji deui sakumaha biasa. Sakitu bae pihatur ti sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.